Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarangan di sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun hanca dongeng anu manusia saban wayah kieu dina jejer si Peloy karya Carsun Bakekok dina bagian anu ka 153. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamina mangma eta pisan anu diharepkeun siang cenah wengina. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing dipaparin kasehatan salalamina saralawasna dipanjangkeun yuswana ditambihkeun rezekina tur digampilkeun dina sagala urusanana. Mitra saperti nyangkolong tinggal waktu satu mangga urang dilajengkeun wae ieu dongeng sunna teh nya wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Saurang jawara teu pantes mamawa hiji awewe anu geus teu tuah teu dosa teu geus teu walakaya. Kabanakeun kalalakian ilaing euy ceuk eta sora anu tetela eta sora teh geuningan kibarata sena alias si kardun atuh puguh we kijaka pedang anu ngadenge eta sora gagurubung kaget saha ceuk pikirna eta jalma anu wani-wani ngaganggu kamanahanana. Harita kijaka pedang nangtung terus rurat treret kasabudeun eta tempat. Gerak keluar Andika. Lamun bener lalaki sajati jawara anu ngaruh keluar hareupan aing si jaka pedang. Sora anu tadi eueuh jaka pedang ngarasa jengkel benang sabara jongjongan harita kijaka pedang rurat tereret ngadaguan ditemalan ku eta jalma anu tadi sempet ngirimkeun sora kamanahanana. Tapi tetela menang sajongjongan kijaka pedang ngadaguan tepanemalan ti eta jalma tetep can kadenge keneh wae. Atuh puguh kijaka pedang harita amarah. Saha Andika keluar sia. Barang harita cacap ngomong curelat cenah aya nu ngacurelat harita ibarat bayangan jojol nangtung di hareupeunana. Kijaka pedang harita neuteub ka eta jalma anu tetela dina sirahna make dodo make totopong sedangkeun ari beungeutna harita ditutupan ku tergos warna hideung. Kahanapna harita make pangsi warna hideung jelas dina tangtungan ieu lain tangtungan jawara kitu ceuk pikirna kijaka pedang. Jadi ilaing anu tita tadi kaing ngaganggu teh. Memang kaula teu boga kaera saurang jawara mamawa awewe anu geus teu daksa teu upaya rek dibawa ka mana eta awewe. Rek dibawa ka mana ieu awewe terserah aing.
Saha ngaran ilaing? Aing teu boga ngaran. Urang ajar mun kieu mah. Ki Jaka Pedang harita aro nafsuna geus bener-bener muncak. Lantaran ceuk pikirna asa dihina ku jalma patani model kieu. Set. Jaka Pedang sapada harita awangun serangan. Ki Jaka Pedang suku na harita nyeblok kana taneuh kira-kira sametu muncanganana. Awak naga geter sedangkeun dina leungeun harita geus sakolebat geus nyekel pedang. Anu teu kanyahoan nyokotna tina tongong ku cepet-cepetna gerakan Ki Jaka Pedang anu ngabogaan aci kasakten anu luar biasa. Ari Ki Baratasena alias si Kardun harita seuri barang ningali gerakan Ki Jaka Pedang anu ceuk manehanana mah lucu. Saha ilaing sebenarnya? Kaula Ki Jaka Pedang. Jaka Pedang. Ari ngaran mah memang gagah. Tangtungan memang hebat. Tapi kunaon ieu awewe anu geus teu walakaya make jeung dibabawa ka mana? Dibabawa rek ka mana ilaing teh ieu? Ceuk Ki Baratasena harita anu sempet ngareret kasih Ambu Karim anu memang ngacolopong harita lantaran ditotok urat-urat ku Ki Jaka Pedang sehingga Ambu Karim harita geus teu bisa walakaya teu daya teu upaya awakna leuleus tir ibarat kapas anu kaibuna. Sareretan Ki Baratasena ningali kana awak Ambu Karim anu memang katinggalina bodas mulus. Awak Ambu Karim anu kur tibah dibalut ku anu lantaran tadi pas dibawa ku Ki Jaka Pedang teh memang tos mandi. Harita katingali anuk anu nyingkab atuh puguh we pemandangan anu memang geus teu bisa deui dihindarkeun. Tapi keur Ki Jaka Pedang memang eta pemandangan teh kacida pisan hebatna. Lain deui keur Ki Baratasena ningali pemandangan awak Ambu Karim anu memang ngagelempong gawas kitu. Ki Baratasena harita geuwat paliuskeun beungeutna tur ngusap beungeutna. Nyo harita Ki Baratasena ngaradak amek lantaran manehanana ngarasa asa inget ka pamajikanana baheula nyaetana Nyimas Pandansari anu pernah dina hiji waktu meh pisan dikadabah ku jalma anu teu tanggung jawab tur nepi ka harita ingetanana masih keneh napel dina otakna Ki Baratasena. Ayeuna ningali kejadian anu sarupa nyaetana kasih Ambu Karim anu memang awakna ngagelempong. Ki Baratasena asa kahudang amarahna. Manusia anu ngaran Ki Pedang Sakti atanawa Ki Jaka Pedang ilaing anu memang teu boga indung. Kunaon ilaing make jeung ngomong aing teu boga indung? Buktina eta awewe nu ngacolopong anu teu tuah teu dosa anu geus teu walakaya da teu gablek ka karunya ilaing. Ki Jaka Pedang harita katingali beungeutna kedeuk lir beusi atah beuleum barang ngadenge ucap-ucapanana Ki Kardun anu model kitu. Saha ilaing make jeung wanian ngomong kitu ka aing? Dacan apal aing? Saha ilaing aing teu perlu. Lamun hayang apal ngaran aing si Kardun. Kardun
bener harita kijaka pedang ngerungkeun saumur hirup manehna di dunia kajawaraan can pernah ngadenge aya jalma jawara anu ngaranna Kardun. Sedangkan Ki Kardun harita dina hatena nyengir labab Ki Kardun teh kur ngaran lanian anu asli namanya eta Ki Baratasena anu geus pernah ditalukeun ku si Peloy. Naon anjeun kah kau cengar cengir jeung kurang kerung kawas kitu aneh sabab dina buku kaula saumur-umur kaula jadi jawara can pernah aya hiji jalma jawara anu ngaranna Kardun. Memang sabab aing lain jawara tapi aing bisa mampu ngelawan Andika kawas kieu setan alas kurang ajar rasakeun yeuh jurilat harita kijaka pedang sakolebat lantaran amarah geus kapancing ku Ki Kardun anu memang ngomong kawas kitu sakolebat kijaka pedang harita nebaskeun pedangna anu mangrupakeun sinar warna bodas pagulung-gulung harita ku cepet-cepetna gerakan kijaka pedang anu ngandung kekuatan luar biasa. Sedangkan Ki Kardun harita anu memang lain jawara sakatiga kasebut nama jawara kahot anu memang kur tibah ku si Peloy pernah dielehkeun tapi henteu ku jawara-jawara anu lain. Kardun harita anu ningali gerakan cepet kijaka pedang dina hatena pok ngomong detela ieu kijaka pedang memang lain jalma sambarangan jawara nu lain cantang tu tapi keur aing moal ngalakon mundur ku model manusia sakawas kieu ceuk Ki Baratasena harita bari masangkeun dua dampaleungeunna ka hareup sedengkeun kijaka pedang anu terus-terusan nyerang ka Ki Baratasena harita can meunang kasempetan pikeun ngarah kana awakna kijaka pedang anu lingas dir ibarat laleur. Setan alas kurang ajar bener-bener hebat ieu manusia saha nu sabenerna ieu anu ngaran Ki Kardun aing teu percaya ieu jalma lamun ngaran Ki Kardun ceuk Ki pedang ceuk kijaka pedang harita bari ngerungkeun halisna tapi tetep dina posisi nyerang anu terus ngangseg ka Ki Baratasena. Ki Baratasena harita kawatak kekuatanana anu disebut Aji Lebur Saketi. Ki Baratasena harita ningali pedang ngalayang pedang musuh anu rek ngarah kana awak rasa kolebat curugna harita nepak kana eta pedang plak galiong merutuy eta pedang sapada harita merutuy dir ibarat keusik anu diawurkeun atuh puguh Ki Baratasena atanapi kijaka pedang sapada harita ngahulang tur mundur ka tukang aya tekana tilu lengkahna pedang pusaka Aji kasakti nu aing nepi ka murutuy kawas kieu saha sabenerna ieu manusia ceuk kijaka pedang harita bari neuteub seukeut ka Ki Baratasena sedengkeun gagang pedang anu masih kena dicekal harita dibalangkeun sabenerna ilaing saha tong hayang apal aing saha sabab lamun sia apa kangaran aing nu sabenerna ku ngaran ngadeng ngaran aing hungkul sia bakal lumpat kabur ninggalkeun patempatan bakal keluar tina pakalangan ngerti ceuk Ki Kardun harita tanes muringkak katingali rada muringkak puluh punukna kijaka pedang sabab sora anu dikaluarkeun ku Ki Kardun teh telah ngandung kekuatan tanaga lapisan anu kacida hebat. Detail aing yakin ieu jawara kahot saumur-umur can pernah aing pedang nepi ka murutuy kawas kieu nu nalukeun aing iwal di si Peloy jawara nu lain moal aya nu mampu nalukeun aing tapi aneh ieu saha manusia anu bisa ngalunturkeun pedang aing
jeung ajian naon anu dipake. Harita Kijaka Pedang mulai nanya karena dirina sorangan, naon kekurangan anu aya dina awakna. Tetela awak manehanana masih kena eleh, masih kena lemah. Lamun kieu carana kitu cek pikirna Kijaka Pedang, aing moal mampu lamun kudu ngahareupan si Peloy anu geus jelas aji kasaktena jauh bisa luhur manehanana. Lamun aing kaya kieu jelas tong boro-boro ning aing nyang hareupan si Peloy, unyang hareupan ieu manusia geus yakin aing moal mampu. Tetela di piluaran kajawaraan aing masih kene kurang, pengalaman aing masih kene kudu perlu diasah deui. Wah, namun kieu aing kudu bener-bener kabur ninggalkeun ieu pitempatan. Deangan guru anu linuhung. Ceuk Kijaka Pedang harita. Bari rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Deangan lolongkang pikeun dikabureun. Ki Bratasena anu ningali sikap musuhna nu kawas kitu harita kabarakatak seuri, make sora tanaga lapisan anu kacidahan daruanana. Jiga anak hayam anu neangan kolot, reka mana si laing. Kijaka Pedang harita tenemalan corelat cereng les sakolebat Kijaka Pedang leungit tina teutepan Ki Bratasena kabur ninggalkeun Ki Bratasena. Tujuan Kijaka Pedang harita rek dengan guru anu linuhung pikeun pun tangan tulung ku manehanana. Sedangkeun Ki Bratasena harita nyampeurkeun kanu ngacolopong, Ki Bratasena harita kerung. Karunya teuing, tapi aing teu silo ningali kageulisan ieu sanajan geus umuran, tapi jelas kageulisan gurat-gurat kageulisanana masih kene aya dina beungeutna. Saha jeung urang mana ieu aing perlu nyalametkeun ieu. Ceuk Ki Bratasena alias si Kardun. Harita si Kardun sakolebatan ningali awak anu ngagelempong, meh teu make naon-naon lantaran memang tos mani harita dipaksa dibawa init dipanggul ku Kijaka Pedang. Karunya teuing, duh lamun aing posisi kawas baheula geus jadi manfaat ku aing, tapi keur aing nu ayeuna ceuk Kijaka Pedang harita bari lalaunan leumpang kadeuketan ka Amu Karim. Sedangkeun Amu Karim harita anu ningali Kijaka Pedang leumpang ka manehanana tur make tergos. Curiga Ki Amu Karim yen eta jalma teh pasti bakal nuluykeun pagaweanana Kijaka Pedang. Muruluk harita Cipanon Amu Karim muruluk deui. Manehna pasrah kana nasib ayeuna anu jelas teu bisa ngalawan, awakna kaku tir ibarat kapas kaibunan, teu bisa ngulik nanti musik malikeun awakna lantaran urat-urat sarafna memang ditotok ku Kijaka Pedang. Anjeun saha jeung urang mana? Ceuk Kijaka Pedang harita nanya ka eta ibu-ibu anu memang ngagoler. Sanajan memang eta tangtungan ibu-ibu anu umurna kurang leuwih 40 tahun, tapi jelas kageulisan Amu Karim teh sarua jeung nu jadi anakna nyaetana Dewi Angrum. Aing asa apal kana geuretan beungeut kawas kieu. Saha jeung urang mana? Ari Amu Karim harita barang ngadenge pertanyaan ti Ki Bratasena. Panonna kurtiba kucap kiceup nandakeun manehna ngajawab ngan pedah teu bisa ku paham lantaran memang teu kadenge sora anu kaluar.
Segala urat-uratna memang ditotok ku Ki Jaka Pedang. Ki Baratasena ngarti sameme harita Ki Baratasena nyamperkeun inget yen Ki Baratasena pernah dibere sababaraha hiji pangsi urang kampung Cidadap harita sawaktu manehanana ngelehkeun para karaman. Aing sugan manfaat beureunan ieu. Aing pernah dibere pakaian baju jeung baju pangsi sasetel jeung sababaraha setel deui memang anu can digunakeun ku aing. Ku aing dimanfaatkeun ieu. Harita Ki Jaka Pedang ngalaan buntelanana dipilihan baju anu memang pangalusna katingalina. Harita sageus kitu Ki Jaka Pedang nyamperkeun ka eta ibu-ibu. Sakolebat dengan Ki Jaka Pedang harita notok nyageurkeun urat-urat sarafna anu tadi geus ditotok ku Ki Jaka Pedang. Kerejet kerejet Ibu Karim harita ngerejet. Sangeus Ibu Karim sadar tina naon anu geus dilakukeun ku Ki Baratasena. Gurubug Amu Karim harita ngagurubug bari nyekelan sagala rupana anu kasebutna tempat-tempat wilayah kawanitaan anu memang dijagana. Ki Jaka Pedang anu nukangan harita teu wani neuteub sabab memang Amu Karim kur dibalut ku samping atanapi ku anu tadi manehna geus sempet ningali kana kabeh awakna Amu Karim anu memang ngabuliklak. Harita Ki Jaka Pedang ngalungkeun pakaian pangsi jeung bajuna. Andika kudu make ieu pakaian. Amu Karim harita can ngomong keuat nyabet pakaian anu ngalumuk di hareupeunana anu dialungkeun ku Ki Kardun. Sageus harita buru-buru dipake ku manehanana. Nu saterusna Amu Karim nangtung. Anjeun saha? Amu Karim kadengen nanya. Sageus kitu Ki Kardun harita malik. Hampura kaula lancang. Kaula anu ngaran Ki Kardun. Kardun. Mohon. Abdi nu namina Ki Kardun. Anjeun urang mana? Kuring asal mati ujung kulon. Ceuk Ki Kardun anu bingung nyebutkeun lemurna. Sabab manehna saumur-umur cicing di gua tangkorak. Lamun nyebutkeun manehna pernah atarapi cicing di gua tangkorak, utang tuna sakabeh jalma apal yen anu cicing di gua tangkorak teh mangrupakeun hiji jawara anu ngaran Ki Jaka Pedang. Atanapi nu ngaran Ki Baratasena. Anjeun jadi ti ujung kulon. Sumuhun. Salira bade ka mana? Ayeuna mulang. Kaula aya di mana kita kitu ayeuna? Kaula memang teu apal ieu leuweung naon ngaranna. Ngan anu jelas ieu leuweung teh jauh ka ditu, jauh ka dieu. Jauh ka pikampungan, komo deui bari jeung ka kota. Ayeuna mah kieu we. Salira ayeuna mulang ka mana? Asal karang pamidangan di mana? Jisim abdi ayeuna bari nganteur ka salira. Plong. Hatena Amu Karim dak dumadak harita kuligah pungah anu luar biasa. Sabab tetela jalma anu memang di hareupeunana. Harita tetela daek nganteur ka manehna anu kiwari aya di mana. Ki Baratasena anu ningali paroman sikep Amu Karim kawas kitu. Nah kersa dijajabkeun ku kaula. Kacida pisan kaula bungahna. Tapi
eta nah salira geuningan aku tergos-gos gitu. Oh, mohon. Jeung saha deui anjeun teh adik teh? Cek Mukarim harita. Bari tetep manco neuteub ka Ki Kardun. Oh, punten. Ki Kardun harita ngalaan dudukuyna eta duduku cetok sakalian jeung tergosna. Mukarim molohok sabab tetela eta jalma teh awak jangkung badag beungeutna katingali gagah. Urat-urat kagantenganana masih kene aya sanajan memang eta Ki Baratasena teh mangrupakeun lalaki anu geus kolot leuwih di umur 50 tahun. Teteh geuning ieu jalma teh meuni gagah kacida. Kunaon? Salira bengong kawas kitu. Henteu. Saha ngaran Andika teh? Nami abdi Kardun. Kardun. Sumun. Mangga atuh pemi kersama ayeuna pisan urang uyih. Di mana gitu? Di Ciparaya. Ciparaya. Gebeg. Ki Kardun alias Ki Baratasena harita gebeg kaget. Sabab tujuan utama manehanana jelas arek ka kampung Ciparaya. Arek nyampeurkeun ka si Peloy atawa ngadagoan si Peloy anu can mulang. Kajeun teuing tadina manehna gawe di mana wae. Lantaran jelas Ki Baratasena rek totobat, rek menta dihampura ka si Peloy. Oge sakalian kanu jadi anakna anu dibawa ku si Peloy nyatana Andini. Oh, kaleresan. Mangga atuh. Maksudna kaleresan? Henteu, mohon. Manawa sareng manawi atuh abdi di ditu tiasa aya pada melan naon weh, di saha weh di ditu. Janten anjeun teh nuju mila dipira pada melan. Sumun. Kaleresan atuh. Engke di ditu urang dicarioskeun. Tapi ari ayeuna aya di mana? Hapunten. Jisim abdi tetiasa nerangkeun ieu aya di mana, margi jisim abdi oge teu terang. Ieu leuweung teh leuweung naon? Tapi anu jelas kampung Ciparaya teh kinten-kinten tebihnya henteu ti dieu kitu. Mukarim harita kumat kerung. Sabab manehna oge aya di tengah leuweung harita linglung. Teuing di belah mana kampung Ciparaya nu sabenerna? Urang oge sarua rasa bingung. Sabab ayeuna aya di tengah leuweung. Kampung Ciparaya di belah mana? Naon tanda-tandana lamun aya di kampung Ciparaya? Hiji walungan anu memang kacida gedena anu ngaranna walungan Ciparaya. Oh, jadi kampung Ciparaya teh ngilu kawalungan ngaran Ciparaya. Benar. Oh, lamun kitu mah hayu atuh. Tuturkeun kaula. Urang kaluar ti ieu tempat. Cepeng leungeun kaula. Gep. Mukarim geuwat nyepeng kana leungeun Ki Baratasena. Anu geus teu mikirkeun deui kumaha-kumaha sabab pikiran Mukarim Ki Baratasena memang jalma anu pager. Lantaran kitu Mukarim percaya 100% ka Ki Baratasena anu bakal ngantirkeun ka manehanana. Ningali gerak-gerik Ki Baratasena anu tadi manehna keur ngajolopong lamun temah Ki Baratasena jalma jahat geus tangtu ayeuna manehna jadi korban Ki Baratasena. Tapi jelas-jelas Ki Baratasena teu ngalakukeun naon, malah sabalikna Ki Baratasena mere baju jang nutupan orat manehanana anu memang meh ditaranya. Mangga atuh Kang. Ayeuna mah harita Mukarim ngakangkeun sabab tetela eta jalma teh dipikir-pikir leuwih kolot tibatan manehna sanajan dina tangtunganana eta jalma teh katingali gagah.
Sumangga salira kedah peureum ayeuna keneh kibarata sena nitah peureum Amu Karim harita ngagugu seungeus kibarata sena ningali Amu Karim peureum inung sukuna harita ditotolkeun